man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Sahaja lemah nu kapanggih buah tina amalna di dunia kene amis ngeunah karasana ibadah kumanehanana eta teh nuduhkeun kana ayana penerimaan kana amal eta jelema di akhirat. Matak ibadah teh kudu sing karasa ngeunah gitu. Berarti teu kapaksa heula ngan ujungna kudu nepikeun ka karasa ngeunah gitu. Tangke idza aradta an ta'rifa qadraka indah fanzur fi madza yuqimuka. Dicek Imam Ahmad bin Athaillah di mana orang hayang apal martabat orang teh sakumaha itu waliullah lain orang teh gitu gua tah ge gua cek Imam Ahmad bin Athaillah tatkala orang hayang apal